rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la maqluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa taqwah. Saya milik Gusti Maha Suci rahmatan mudah-mudahan salamina dilimpah curahkan kajian ulang sadayana wasana panggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hasil kajian Sulam Tauhid mengabuka halaman 32 ayat ini dia kita cadel kitab tuh lampung kah jajian panglubona sanes eta ada nabi paslun al-jamaatu paslun atunya beres rukun salat ayeuna pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al jamaatu ari salat berjamaah ala dzukuri kapirang-pirang zakar lalaki al-ihrari anu merdeka al-mukimina anu caricing kabeh anu mukim al-baligina anu balalik sadayana goer makdurin anu henteu aya udur fardu kifayatin eta fardu kifayah wa qurmati sareng eta dina salat Jumat fardu ainin eta fardu ain atau sakitu wae hadirin rahimakumullah. Teruskan kajian Sulam Tauhid beres tuntas ajelaskeun rukun salat anu 17
salah sawiosna rukun salat teh nyaeta kedah tartib. Hartos tartib teh heulakeun ti heula panderikeun anu panderi. Upami ngahaja diheulakeun lain anu ti heula dipanderikeun lain anu panderi batolat maka batal salatna. Lamun ngahaja teu tartib sapatos kumaha? Sujud diheulakeun ari ruku dipanderikeun. Ari poho mah biasa kan dihampura ngan ari ngahaja mah wayahna batolat batal salatna teu tartib. Da memeh sujud teh naon deula ruku heula tah kitu. Beres ngajelaskeun tentang rukun salat, ayeuna ngajelaskeun tentang berjamaah. Al jamaatu ari salat berjamaah, da bahasa ge jamaah. Berarti jamaah teh kumpulan lebih tina dua. Etangan upami hiji namina mufrad, upami dua tasniyah, upami leuwih ti dua namina jama'. Jama' dina kitab alat jurumiyah aya jama' mudzakkar salim, aya jama' muannas salim, aya jama' taksir. Jadi etangan kana seueur jama' teh leuwih ti dua gadeta. Mufrad tasniyah jama'. Tah di dieu hukumna berjamaah Pak. Al jamaatu ari berjamaah fi ada'il maktubatin. Dina midamal salat anu dipardukeun berjamaahna. Ala zukuri kalalaki dakar. Al-ihrari lalakina anu merdeka lain abid, lain hamba cahaya tapi merdeka. Tuluy sabada al-ihrari al-muqimina anu imah-imah kabeh geus caricing, al-baligina anu balaleg kabeh lain barudak. Goero ma'durin anu teu aya udur fardu kifayatin. Sepakat para ulama ahli fuqaha menetapkan kana hukum berjamaah fardu kifayah. Ngan hiji kalalaki lalakina anu naon ihrar. Naon al-ihrar merdeka berarti mafhum tidinya lamun abid mah moal fardu kifayah kudu aya naon aya widi ti sayyidna dununganana. Kadua al muqimina henteu idar-idaran hartosna araya di lembur henteu nyaba teu angkat-angkatan teu musafir mukim caricing. Berarti lamun nyaba-nyaba eta mah aya rusuh. Al-baligina anu geus balaleg balig goero ma'durin anu teu diuduran fardu kifayah Pak. Jadi hukumna berjamaah dina midamal salat anu dipardukeun nu 5 waktu. Sepakat para ulama hukumna fardu kifayah. Tapi Pak punten dina kitab Kifayatul Ahyad aya anu ngagaduhan pendapat bahwa hukum berjamaah teh fardu ain anu 5 waktu eta. Wah bahayanya lamun fardu ain lain bahaya jadi muji we benernya. Jadi aya anu ngagaduhan pendapat dina kitab Kifayatul Ahyad bahwa hukumna berjamaah teh fardu ain. Waduh. Naon dalilna?
eta ulama nyenak dalil kieu Pak. Kanjeng Rasul ka salah sawiya sahabat piwarang ngaduruk hiji lemur. Nah abad piwarang ngiduruk eta lemur imahna sabab eta ulang lemur eta teh taradek berjamaah kabeh. Kanjeng Rasul durukanna kabeh imahna cenah. Berarti mudagana argumen eta berjamaah teh jadi fardu ain. Dan sepakat para ulama sama Pak. Sepakat. Bahkan dina salat-salat anu saneh berjamaah teh hiji aya anu fardu kifayah, kadua aya anu fardu ain, katilu aya anu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Mana anu sunnah muakkad berjamaah? Salat sunat Idul Fitri, Idul Adha. Deket tawajib sama deket tawajib namanya udah setahun sekali itu ini namanya leres deh. Kedua ayat paduain tah salat berjamaah salat Jumat gaya kapayuna. Katiluna ayat padu kifayah nyaeta di dieu tah ittifaq sepakat ulama karena menetapkan hukum berjamaah ada maktubah nyimponan salat alipadukeun fardu kifayatin eta fardu kifayah. Naon ngaran fardu kifayah? Saqatal harju an fi'lil baqi. Gugur dosa. Kupeda aya anu mindama salah sawiosna. Berarti ada tukang berjamaah teh tukang ngagugurkeun nu tara berjamaah. Berarti nu tara berjamaah kudu nganuhunkeun kanu osok berjamaah. Osok aya kitu tara. Moal juga namanya. Nyantai we nu tara otaranya. Rasulullah Pak pangpayuna anu ngagelar salat berjamaah hina kharaja min gori hira'in fi waktu subhi nalika Rasul keluar ti gua Hira wanci subuh berjamaah Rasul anu ngawitan. Jadi awaluman al jamaata pangpaina jami anu ngagelar salat berjamaah teh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Kangjeng Rasul nalika lungsur ti Gua Hira dina wanci subuh dugi ka Mekah Masjidil Haram subuh berjamaah nantena. Dina yuswa mendekati 40 tahun tatempat Kangjeng Rasul teh ngajauhan ti jalma-jalma lain izin lain apa Kangjeng Rasul yuswa bade 40 tahun teh ngajauhan ka jami-jami teh, tapi di piwarang ibadah di hiji tempat nyaeta di Jabal Nur. Jabal Nur teh Gunung Nur. Di Gunung Nur aya guha namina Guha Hira. Tah ibadah di dinya mendekati yuswa 40 tahun. Eta Guha Hira terletakna di kota Mekah, Pak. Abdi waktos umroh Pak bade naik tadi mama ka Jabal Nur teh ngan aya anu nyarios panitia ustad aya daun sanes panjamaah urang teh sadayana budak ngora seueur 30 upami urang angkat ka itu awatos si anu 30 oh nyanya kumaha atuh urang ngadua di dieu ngadua apa di sisi jalan. Dek ieu jalan Nabi atupa ka Gua Hira teh ayeuna sepakat teu naik ka luhur. Kalau selama apa mendekati 40 tahun teh ibadah di dinya osok uang tara kantenan. Osok ngaleueut tara kantenan saha anu masihan uang jeung leueut ka Rasul. Bojona ku anjeun nyalira Siti Khadijah al-Kubra. Yuswa sabaraha taun tah? Kangjeng Rasul 40 tahun, Siti Khadijah 55 tahun. Pernikahan aja 40 kayaknya
kan jam 25 kajian 40 15 tambahannya 25 40 aina Siti Khadijah Yusra 55 kang jam 40 eta Siti Khadijah tiap dinten Pak nyana tuangan ka Jabal Nur ka Guha Hira kangge tuang Rasul kangge ngaliat Rasul tah jadi contoh punten aya jalma cicing di guha tara ngaji cicing di guha tara dahar cicing di guha tara salat kana haun eta Rasul ku anjeun nyalira di Guha Hira ibadah Rasul ku anjeun nyalira di Guha Hira tuang ngaleueut nah ieu mah di Guha Saparwadi di Guha Pamijahan cicing eta mah sugan dahar sugan nginum sugan salat naon namina teh apa senanya rek niangan ilmu naon teh ilmu saipi ai saipi teh saya pikiran atuh moal saya pikiran age atuh kudu salat mah niangan ilmu saya pikiran kudu salat jadi goreng pikiran goreng pikiran nya jadi contoh Rasul di Guha Hira ibadah Rasul di Guha Hira tuang Rasul di Guha Hira ngaleueut anu nyanakna bojokna ku anjeun nyalira mapah kieu Pak bewa lah Yuswa 55 tahun nyanak tuangan tiap dinten kangge Rasul tua Yuswa 40 tahun datang jeung nampi ya wahyu munggaran di Gusti Allah ngalangkungan malaikat Jibril naon surah Al-Alaq tah didinya Pak lungsur ti Guha Hira wanti subuh berjamaah awaluman pangpaina jami anu ngagelar salat berjamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktu salat subuh nalika wan lungsur ti Guha Hira di Jabal Nur eta Pak ayana naon awal berjamaah teh Pak duh jadi sepakatna jadi padu kifayah banyak duh mun paduaen kumaha wajib moal PT-nya berjamaah mun paduaen Pak untuk padu kifayah aya nu ngawakilan tah anu sok diwakilan kudu berpikir panjang nah aing teh wakilan ku batur tara berjamaah sakali-kali ku tara osok jadi ngawakilan nya hadirin sadayana kasaha padu kifayah teh nyaeta kajalmi anu lalaki merdeka anu mukim teh cicing di lembur di dieu lah henteu nyanyabaan goero makdurin anu teh aya udur naon udur berjamaah sok tinggali di tengahna aya goero makdurin anu teu aya udur maksudna udur berjamaah di dieu maon allati hiya kamasyakotin marodin hiji sapertoskeun aya teu damang repot masyarakat eta mah udur berjamaah udur salat udur berjamaah ai salat mah wajib geuring oge nan kalabatkeun udur berjamaah kamasyakotin maridin sapertoskeun teu damang anu repot teu berjamaah ge teu naon-naon berarti lamun aya jamaah kada berjamaah keur geuring ribu katanya keur geuring ribu pan da ieu teh wayangkeun nya kamasyakotin maradin salajengna naon wa matorin wasiddatin udur berjamaah teh ayana hujan badan ayana hujan ageun bae teu berjamaah ge aya udur syarat sama udur syarat tapi anu sok berjamaah mah teh jadi halangan hujan badan juga aya payung ya aya payung ngan saur keterangan kalabatkeun udur syarat lamun aya hujan abeng godel galdelat tapi kata berjamaah ge dihampura nama ngan eueuh berjamaah mah nya eueuh teh nya ngan aya udur tah ayana naon ayana hujan agung mangapa dibatur mangga tinggal kondisi ayeuna jaringannya
musibah teh hujan jadi musibah, banjir, longsor, numaraot can kapanggih sadayana di Bandung oge banyak. 3 kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, kakeueum ku cai Pak. Modal sugan teh di Cianjur teh moal, Cianjur Cibogor kamari Pak. Kakeueum sawah eta ya Allah. Teras di mana Cikunul, budak sekolah SD ka bawah palit maot ya Allah ngeri Pak. Dibuat rumah dugi ka ratusan maot teh nya. Boro-boro biasa ruang liung kieu pengajian Pak. Sore ge dina tenda ya Allah. Asa musibah anu dipayunkeun ka urang aya gempanya. Aduh Pak ngeri. Di mana Pak RT sarare? Di lapang ya di tendaan. Aduh. Budak mah betah na tenda teh resep ekolot mah tirisan ya. Iya. Makana Bapak Bupati kamari teh jeung Bapak Gubernur ka Sumatera mere bantuan naon masihan bantuan beas margi waktos kajenteuna musia bari Cianjur di Sumatera datang ka dieu barang bere jadi dibalas saya diberi deui ka itu bener gitu nyamannya alhamdulillah Pak. Udah mah masih kaitan kayungan ku Allah Pak, mudah-mudahan sapaposna dijaga diri ku Allah Subhanahu wa taala belum suruh hujan teh janten musibah Pak sing janten rahmatnya banyak amin ya rabbal alamin. Kalabatkeun udur salat teh berjamaah ayana hujan agung waringin ayana angin agung non ayana puting beliung muternya ayo batur mah nya ayana muter-muter beliung Allah. Kalabatkeun udur sara Pak lamun aya angin agung siapa margi geringannya ruas abdi oge Pak jeung rayi si Mas Ida aya angin puting motor bubuk marura eta ya Allah. Bojo mah ngadege ngageter sieun Pak. Ya Allah nya ngeri biasa ningali dina TV ayeuna mah kajadian kitu. Masyaallah. Ayana angin ageung Pak. Kalabatkeun udur naon? Udur syara teu berjamaah lain teu salat kade, teu berjamaah. Tapi anu tos biasa mah moal ngajadikeun halangan. Moal ngajadikeun halangan. Tos biasa mah ayana angin, ayana hujan, ayana puting beliung berangkat geus biasa. Rasul ku anjeun nyalira dugi ka ngantunkeunana Pak teu acan kantos anjeunna waktu jumeneng salat nyalira bari di bumi berjamaah di masjid bari berjamaah. Masya Allah tak kalabatkeun udur syaranya Pak naon deui udur syara teu berjamaah wawahlin ayana paceklik halodo lila halodo pan jadi teh aya cai nya leres teh kalabatkeun jadi naon teh udur tapi di urang mah halodo ge teh matak jadi ngirangan cai nya angere aya alhamdulillah halodo oge. Kalabatkeun udur syara teu berjamaah naon deui waharin ayana cuaca panas panas dugi ka ku panas-panasan cuaca mun kaluar jadi madorot tah itu jadi gering di batur mah aya apanya dugi ka laleeh Pak mobil teh di Indonesia ge kantos di Bekasi Pak harin syadid banget panasna tos salat lohor keluar Pak nyimpen katel di tengah lapang terus diminyakan sesuatu lami atau diminyakan panas nobe di takol azobur kadinya asap di Bekasi kantos Pak
ada di urang oge geuningan karasa upami panas banget leres teu heg keluar we panas dan lain jadi manfaat jadi madorot bisa eta talabatkeun udur teu berjamaah ayana panas banget komo di Mekahnya di Mekah mah panas teh urang berjamaah dugi ka 45 derajat 40 derajat berjamaah panas keliren jadi alimun naon sababna mangpang-mangpung keur aya di Mekah moal ninggalkeun berjamaah. Masya Allah sadayana ngan saur ahli fikih ulama fuqaha bisa teu berjamaah lamun kaayaan aya panas anu banget hartosna panas banget teh di mana urang keluar mata pi madoroteun pi geringeun Pak. Ari teu gering mah make payung salat teh berjamaahnya teruskeun wa baradin ayana tiris babarin tiris sami eta oge kalebeteun udurna berjamaah kusabab ayana tiris pandi batur mah Pak aya musim salju nya musim es aya di urang aya teh aya teu aya di luar negeri mah aya musim salju musim panas musim dingin di urang mah panas dingin we salju mah teu aya tak aya musim dingin tiris banget mun kaluar teh matak jadi gering hegae teh berjamaah mun ulah kabeh teh berjamaah bisi doraka awan ngayakeun berjamaah mah nya tapi laksanakeun we meh janoan cupar kewajiban paduke payah. Mangapa di luar negeri di mana aya musim salju repotnya eures teh da ari aranjeunna mah geus siap Pak maka pakaian teh ya pakaian khusus nalika musim salju kan nya leres teh sok musim salju we bikeun ka Indonesia riweuh tah can siap naonana dina sege itu ieuna makana di Indonesia mah teh can aya namanya barod namanya tiris mah aya tiris mah Pak tiris mah aya wajuin sareng kalabatkeun udur sala lamun eta jalma teh kalaparan lapar teu berjamaah berarti lamun aya jalma teh berjamaah hiji gering liku kedua kalaparan tetap berarti antara berjamaah dari gitu lah ya muncul di dia gitu bata iya tiasa eta mah udur Pak lamun gambaran eta jalma teh lapar aduh ripuh bios teh berjamaah oge cenah ieu mah can aya nyobanya dugi kalaparan teh acan aya wa aksin sareng dahaga eueuh cai eta kalabatkeun udur berjamaah lain udur salat kade udur salat mah dua hiji poho kadua sare udur salat mah tapi kudu kodoan sarua eta oge poho jeung sare oge kudu kodoan salatna ari udur berjamaah mah nama eta berarti ningali di batur ayana angin puting beliung ayana hujan ageng tiasa ngajadikeun udur teu berjamaah ulah dugikan teh salat sabab di mana keur meunang musibah tuluy kalakahan teh salat moal eureun-eureun coba eta musibah teh justru kadah langkung-langkung rakat deket jeung Allah nalika kenging musibah nya murang kali sakola we Pak belajar hiji aya anu dinas merhatikeun guru ditulis diapalkeun kadua eta murid aya anu belajarna teh dinas kalaka gagamaran dina bukuna teh ngagambar anu katiluna murid sakola teh kalaka ngobrol guru keur nerangkeun teh nomor kaopat kalaka sare
aya we ujian naon semester tah nalika datang ujian semester ganjil eta jalma murang kali sakola rupa-rupa sifatna hiji aya anu sieun rek ulangan mangkaringkan bisa sabab keur belajarna teu bener-bener si eta mah heureung datang ujian teh kalata sieun miluan mah miluan kongong kadua sifatan budak sakola aya nu siap ujian naha dalika nuju belajarna bener-bener katilu aya nu teu siap sama sekali wah naha keur belajarna si eta mah da ngobrol teu merhatikeun datang ujian ripuhan tah ieu teh teu beda sapertikeun ka urang hirup di dalam dunia wah artina moal lepas urang teh tina diuji ku Allah lamun urang ibadah bener-bener salat dipidamal kewajiban dipidamal ngaji dipidamal aya ujian ti Allah siap naon sababna geus aya pager ku salat ku wirid ku zikir ku ngaji tapi nalika urang keur hirup dalam dunia na teu benar-benar ibarat budak sakola ngajina sakolana teu soson-soson curhat sore teh heureul ulina tah nalika urang hirupna nyantai salat kadang ngaji kadang datang ujian pan repot aya ya repot aya waduh tah komo nu katilu putus asa aing mah mungkin kieu teuing hirup teh cenah tepi ka naon dipu teu siap naha nalika urang hirupna tah kewajiban anu ti Allah terkadang diantap teu diperhatikeun tah eta Pak lamun bedana jeung budak sakola urang kitu nya leres teh tah mudah-mudahan urang dina raraga tugas ti Allah ibadah mahdoh ger mahdohna urang mudah-mudahan sing janten istiqomah Pak meh nalika kenging ujian teh teu matak jadi putus harapan Pak geus aya pager geus aya persiapanna subhanallah ningali salesa banyak repot masya Allah keung banyak ngan urang ngadoa mugi Gusti sing dijaga abdi keluarga abdi tatangga abdi sadayana lamun abdi sing diselamatkan dijaga diriksa ku Gusti tah hadirin rahimakumullah raskeun goyal ma'durin al-baligina berarti kabudak mah teu taklif fardu kifayah Pak kabarudak mah da taklif fardu kifayah teh ka anu geus balik berjamaahna Pak ka anu geus balik berjamaahna kabarudak mah teu fardu kifayah komo aya teh heureun mah jiwir mah dieu nya tapi alhamdulillah didikan kabarudak sok aya berjamaah ngan aneh barudak teh naon morona teh moro terakhir Pak adan mah ngadengi teu kaluar geus qomat teu aru ka masjid asup-asup ka masjid geus naon geus rakaat anu terakhir pas rakaat terakhir salam budak teh nangtung salat gancang set beres we hararitu barudak teh nya ubar ngaji teh lain alun asup ka masjid cari cinge makana saena tah hiji diperhatikeun kuna jadi ke orang tua namun aya budak kararaji kolotna oh milu salat barang ka dieu kadua guruna merhatikeun apa besok disembah-sembah teh kitu tah bisi naon ai jeung babaturana wani hareureus salat teh ai disembah mah dihalangan teu wanian paneres teh nah aya keneh eta geus disembah wani heureuy musim kuring geusna lamun musim kuring can salat aya nu hareureui panting we ku sorban musim kuring mah Oladan sia larwa sarici udah teh wanian tantu lamun teh dicaram jiga bener cek pan hendak urang nyaram teh eta. Jadi budak mah teh taklif Pak. Nunggus baraleg taklif berjamaah. Tapi latihan belajar ti alit keneh eta budak supaya dibiasakan
berjamaah. Fardu kifayatin eta fardu kifayah. Non ai fardu kifayah saqatal haraju an fi'lil baqi gugur dosa kupeda aya anu digawe salah sawiosna. Ma min salasin hadisna tah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya hadis dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu ma min salasin fi qaryatin aw badwin wala tuqamu fihim al jama'atu illas tawada alaihim asyaitanu fa alaika bil jamaah. Henteu itilu jalmi aya di hiji lembur anu eta tilu jalmi teh teu ngadegeun berjamaah di hiji lembur atanapi di hiji surau kajaba setan ngaliput kana tiluan eta, kajaba setan ngabarengan kana tiluan eta sabab anu tiluan teh daekeun berjamaah fa alaihim berjamaah maka anjeun kur berjamaah fardu kifayah. Ka ieu dalilna fardu kifayah teh Pak, salat berjamaah teh fardu kifayah. Di mana aya anu tilu salat kedah aya jadi imam saurang, ulah ngajajar tiluan we balapnya saurang jadi imam. Pak lamun teu aya berjamaah anu tiluan eta maka bakal ngabarengan ngaliput nungkuk ka eta nu tiluan teh asyaitonu setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Fa inna ma yaqulu dzibu minal ghanam sapertoskeun ngadaharna anjing leuweung, naon anjing leuweung dzibun anjing leuweung ajar al-ghanama kana eme sapertoskeun kitu. Makana lamun anu tiluan teh ngahiji eta domba bakal didahar ku naon ku anjing leuweung. Fa alaika bil jamaah maka nu tilu eta ngahiji moal daekeun anjing leuweung ge. Naon sababna? Sabab ngayakeun berjamaah tiluanana sieun perubahan mah nya. Tah di dieu Pak tafsiranna kitu logikana nya urang berjamaah. Makana fa alaika bil jamaah sanaos fardu kifayah Pak. Tapi ieu pada mulan Kangjeng anu teu dikanturkeun ku Kangjeng teras berjamaah. Hiji waktos Kangjeng janten imam. Dan tiap waktu ke jantan imam Kangjeng Pak. Sayyidina Ali keluar di bumi nak badai ngiring berjamaah jeung Kangjeng. Aya di perjalanan aya hiji aki-aki. Lempangna eta aki-aki geus sadang ngareol. Dugi ka eta Sayyidina Ali teu wantun mayunan papa ka eta si aki Pak. Nyantai we pas si aki teh lempang. Sayyidina Ali aduh cinta kantun berjamaah, cinta kantun berjamaah. Akhirnya pas ngalewat masjid eta si aki-aki teh sugan teh asup ka masjid kalata labas lempeng teu asup. Ai Sayyidina Ali mah lebat ka masjid karasan Rasul juruku keneh Pak. Kangjeng juruku Allahu Akbar dilamikeun. Uninga bahwa Sayyidina Ali masih di perjalanan. Pas Sayyidina Ali lebat ka masjid masih kene ruku Kangjeng. Sayyidina Ali enggal takbiratul ihram, enggal ruku, uninga Sayyidina suping teras takbiratul ihram Kangjeng cengkat Allahu Akbar. Sayyidina Ali sabada ngiring ruku enggal cengkat Allah sami Allahu liman hamidah. Tah eta Sayyidina Ali berjamaah kalabatkeun ka etang berjamaah. Margi masih kene ngiring ka imam, imam masih kene ruku. Tapi lamun imam tos cengkat tina ruku iktidal tojo aya makmum teu makmum nyusul mudag takbiratul ihram Allahu Akbar baca Fatihah Allahu Akbar mudag ka imam eta si makmum model kitu teu ka etang rakaat teu ka etang rakaat mudag ka imam sabab imam geus naon tos iktidal Pak
eta si mamung pakai takbiratul ihram Allahu akbar wayahna mamung teh kacanat rakaat ai Sayyidina Ali mah masih kene ruku kangjeng Pak terus Sayyidina Ali ngiring takbiratul ihram kelas ruku kangjeng cengkat tina tatnon rukuna itu itidal ayeuna Sayyidina Ali ngiring itidal maka eta di etang rakaat Sayyidina Ali kacadak berjamaah bere salat berjamaah tadi dipanggil ku kangjeng eta Sayyidina Ali itidal pun ya Rasulullah punten abdi rada telat kadieu manawi waktos abdi mapah aya aki-aki payunan abdi ku abdi tadi payunan nah ari pacatat majin kala basi aki teh saur kangjeng Ali apa teh eta aki-aki henteu sahaya Rasulullah Yahudi Paisan atau teu asup ka masjid Yahudi si mana horeng Pak tah Rasulullah ge Pak berjamaah mimpin imam berjamaah di mana parantos mimpin berjamaah mimpin wiridan numawi para sahabat ngagaduhan tempat masing-masing disebatan naon mihrab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Haris, Abu Bakar Pak jadi geus matu tempatna di dinya berjamaah teh tempatna di dinya tiap waktu di dinya Pak jadi berjamaah teh apa eta da Rasul ngabsen atuh ninggal janten pinu wae aya tempat berjamaah di dinya matu paduki payatin wafil jum'ati atau sekapnya kumaha aya berjamaah dina salat Jumat tangke ka payeuna Pak mudah-mudahan posiswa biasa tepang deui dina ugi Senin payun bahasan berjamaah dina salat Jumat mudah-mudahan aya manfaatna teresna dina keterangan agama upami aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kaharta sehingga jantankeun ilmu anu manfaat biasa diamalkeun ku urang sadayana mangga ieu pangosaran tutup puasan urang Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqomah rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin fi jumratis sabiqin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.